Padumukan di kota Tangerang Selatan. Geus surut payon telah tadi peting. Banjir nu ngarendam leuwih ti 1 meter ieu surut gancang. Panungtuan tim BPBDS Selatan Tangerang Kota katuhu balik ti 23 waktos Indonesia bagian Barat. Pamulang Indah Bumi BPI. Geus surut. Hirup susah genangan di pedar patugas data tur embaran pusat BPDPS Tangerang Selatan Kota Ratih Utami pada hari Salasa isuk-isuk. Sajanan kitu padumukan liana kana kayaning Cemara Valley di Sabuderen. Sajanan kitu padumukan liana kayaning Cemara Valley di Sabuderen waktos 20 waktu Indonesia Barat. Panungtuan penting tingkat kondusif dihitung. Pamulang asri 2 kondusif surut gancang di 19 waktu Indonesia Barat cenahna. Kamari fokus di tim keamanan nyaeta difokuskeun kompleks BPDBS BPI. Pikeun lokasi ti eta pajabat oge ditulungan ku tim sukarelawan pikeun nyalamatkeun sarta keamanan wargana. Banjir anu lumangsung alatan hujan berat sapra komari sore. Kira pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat imah kapangaruhan dina kajadian ieu tapi aya eueuh korban jiwa. Banjir lumangsung unggal tahun disebut. Kusabab topografi wewengkon dina bentuk Citarum dirojong ku canah tina wewengkon Sejeng Kanaying Depok. Sakitu laporan ti abdi.